Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kabarna dinten ieu barangkali sadaya mudah-mudahan hidup sadaya aya dina rahmat sareng magfirah ti Allah Subhanahu wa taala. Dina pembelajaran dinten ieu urang baris belajar ngajen sikep. Naon ari ngajen sikep teh? Ngajen sikep teh nyaeta menilai sikap. Nah, di situ ada perintah ku hidep bere ajen lamun kagiatana alus nyaeta contreng, lamun goreng cakraan. Oleh kalian silakan diberikan penilaian apabila kegiatan tersebut bagus, kalian contreng, apabila jelek maka kalian beri tanda silang. Nomor 1, kasobat teu meunang sok hianat. Nah, kepada teman tidak boleh berkhianat. Nomor 2, sobat teh sarua jeung dulur. Teman itu sama dengan saudara. Nomor 3, ulah sok goreng sangka. Tidak boleh berburuk sangka. Nomor 4, mendingan sosobatan daripada pupusuhan. Nah, lebih baik bersahabat daripada bermusuhan. Nomor 5, sobat kudu satia ka babaturanna. Nah, teman harus setia kepada temannya. Nomor kagenep, loba sobat leuwih hade, banyak teman lebih bagus. Nu katujuh, loba musuh kurang hade, banyak musuh kurang bagus. 8, sobat mawa kana jalan kahadean, teman membawa kepada jalan kebaikan. 9, sobat mah pasti bela ka babaturanana, teman pasti membela temannya. 10, kalakuan kudu hade, abeh loba sobat. Nah, kita harus punya sikap yang baik agar banyak teman. Nah, itu silakan nanti kalian beri tanda centang apabila kegiatan tersebut bagus dan beri tanda cakra apabila kegiatan tersebut jelek. Itu saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.